Teh abi ti heula tah baku barudak malamun aya jarajan teh sok hayang paheula-heula. Antri atuh barudak da engke ge di ladangan. Ah embung cenah hayang abi ti heula ceuk nu hiji deui. Ah embung abi ti heula teh abi. Tah kalian nu buka warung ciga aku pernah ngalaman teu sih lamun kedatangan barudak bocil anu jarajan sok hayang paheula-heula. Ceuk nu hiji teh hayang abi heula ditemal deui ku nu sanesna teh abi heula teh abi heula. Si aku mah hampir tiap sore nya ngaladangan para bocil anu jajanna teh sok hayang paheula-heula. Soalna kan geus biasa lamun rek berangkat ngaji pasti malampir heula jajan ka warung si aku. Kadang sok aya nu ti kapundung eta teh perkara di ladanganna teh diterakhirkeun bari ngegebris dibawa deui duitna. Ah moal jadi cenah jajanna oge da teu di ladangan. Ih lain teu di ladangan atuh oge antri. Atuh pan sok lieur ka si akuna oge ari datang babarengan ari teuing sok hayang paheula-heula. Giliran dipaneurikeun pundung. Tah jadi tukang warung mah nya selain kudu pinter neangan menu baru anu murah enak tapi loba oge kudu dibarengan gede kasabar.